اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian kaditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Urang mau naot hayang teu pae kumaha sih hartina teh pae jasadna hungkul tetapi nu jelas mah sarua jeung para pejuang-pejuang agama Allah teu mararaot. Iyalah nu dipake kahayang ku urang, iyalah anu dirindukeun ku urang. Eueuh deui anu ngarindukeun ka sorga kecuali hanya santri-santri. Santri-santri eta manusia-manusia perindu surga. Di luar santri perindu neraka. Hanya santri anu ngarindukeun ka sorga. Salah sahiji bahasa Syekh Nawawi, cek bahasa Syekh Nawawi, di akhirat nu bakal ditanya tentang kangoraan. Dipake naon ku sia ngora mun tiblah itu nama sababaka qabla harumika. Nah ieu ngora teh bakal ditanya di samping harta ilmu jeung sajabana nu bakal ditanya ngora digunakeun ka naon ku maneh ngora. Ieulah Syekh Nawawi nyaritakeun sing hade mawa ngora. Santri mah paeh ditanya tentang ngora moal ngajawab. Tanya babaturan aing keur ngora di mana cicing aing. Geus kitu wae geus malaikat coba tulisanana aing keur ngora di mana. Cenah dicaringin. Coba gawe naon cak malaikat tanyakeun ke babaturan. Paling maling maling beas. Tah beas ke babaturan pauli maridou tamah. Jagala sendal, segala calana. Tungtungna mah horeng lain modok pamalingan. Iyalah santri nu istimewa. Jadi ternyata lamun urang nyaritakeun para aulia Allah, pendidikan ilmu kewalian adalah pondok pesantren Salam. Universitas dunia di mana bae eueuh ti dituna kudu jadi wali. Universitas di urang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan dan lain sebagainya jauh ke jadi wali. Hanya pondok pesantren lah calon-calon wali-wali Allah, minimal wali mudbir. Pondok pesantren ge lamun geus dimodernkeun geus jauh ka jadi wali, moal bahkan moal bae geus tekadkeun moal jadi wali. Hiji pondok pesantren salap lah calon wali-wali Allah. Jumlahna mun kamari 7 juta kuari 8 juta menurut perhitungan timui aya 8 juta santri anu 4 juta tilok ngaji tinggal 4 juta 4 juta anu 2 juta ngaji mah ngaji ngan belek tepati paham teh gitu tinggal 2 juta nu 2 juta nu 1 juta mah nu 1 juta getol nu 1 juta henteu nu 1 juta getol nama ngan dibagi 2 nu 500 jadi kiai nu 500 henteu nu 500 jadi kiai ngangsongkeun proposal kabeh jadi wali gugur guari calon wali hese jasa. Sedangkan agama moal luhur lamun lain dicekal ku para wali-wali Allah. Eta mah geus jelas. Lantaran ketika aya munkarat Allah selalu nurunkeun rasul. Munkarat selalu nurunkeun nabi. Kabelah dieuna setelah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang aya munkarat turunlah para wali-wali Allah. Di Indonesia khususnya di Jawa Barat, khususnya di Pulau Jawa, lamun eueuh para wali sangat masya Allah.
nuku kula kamari dicaritakeun istimewa atuh wali mah lantaran Syekh Maulana Hasanuddin jeung pamajikanna di Banten nyana nyaritakeun ka pamajikanana sia mah gawe naon bae atuh ieu hirup teu kaburu ngajina naon teu kaburu maca Quran maca sholawat lantaran ngisingna pamajikanna saminggu sakali eta ngising saminggu sakali bae diseurseurikeun coba pamajikan urang mah 1 menit 2 menit ngising deui 1 menit 2 menit ngising deui atuh pan Kangjeng Nabi Adam ge turunkeun gara-gara di surga WC WC turunnya dibahaslah ku Imam Ghazali nyaritakeun tentang ayat itu tadi dibaca di mingguan diperpanjang ku Imam Ghazali tentang keluar kotoran akibat tina dahar panjang luar biasa Imam Ghazali Masya Allah. Nah iyalah Syekh Maulana Hasanuddin saat eta sabulan sakali ngisingna pamajikanna saminggu sakali barang diheureyan dilalaga ku Syekh Maulana Hasanuddin ningkatkeun pamajikanna ngisingna sabulan sakali Syekh Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali kos Haji Jaya percis 6 menit sekali. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah membentang aulia Allah wali sanga anu baheula nu ngamimitian yen pondok pesantren teh Sunan Rahmat Ampel diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah teu kaluar tina kasalapanana kula inget bae ka almarhum Gus Dur sakitunya na apeng-apengan hirup ke mancanagara ke mana-mana tetep bae ketika nyinggung tentang ilmu kewalian cek manehanana pesantren jangan dimodernkan nanti yang modern akan jadi mudirun Gus Dur ngomong gitu loba jasa saksi datang bahkan dibukukeun gitulah seorang pujangga anu nyarita nunyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri misalnya jadi menteri agama menteri dan lain sebagainya iya KBG eleh sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri timimiti amil jurumia sorop santri mah geus di luar kepala datang ka poho deui Alpiyah mate Johar Maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Bawa pikir mah geus sunggal poe paslun deui tambihun deui. Pokona geus santri bah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna Aang Sadili nu nyarita lain lalagaan pan. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka patula patali kos wali santri mah kos wali masak jam sabaraha bae batur jam 2 hees jangan masak suluh sendal babaturana pakai suluh bebas luar biasa santri mangges teu boga beas nu mana bae pokona mangges lauk atuh empang guru dipancing istimewaan santri mah numantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nama cak ayah wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal mun balik teu kudu menta halalna ka ayah dihalalkeun geus ku ayah mah mantak mabruk elmuna muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu Cikole ngejegur di dieu dan lain sebagainya hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas Ayah Haji Jaya mah lain awas ya santri ngalah tongtolang aing dibakem siapa aing sia atuh tungtengan bisa mencet kebodohan sabalik nanti ayah mah bebas jasa Masya Allah nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa patula patalina naon nya nama mantek pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern jeung can manggih kitabna deui can manggih tajakeun kaki Daud sugan aya itu berjamaah tahajud tipe 3 urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah
Jieun deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalil mah. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah, tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun, balik boro-boro tahajud salat nu 5 henteu. Tapi pondok pesantren salafi kurang pati ibadah, di pondokna luca leceh. Bangun teu mireung teh dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu. Ieu santri bebas, tapi begitu datang ka imahna beuh jadi abuya. Istimewa. Moal aya tanding santri manggeus. Ketika datang ka imah diperlukeun ku masyarakat, aya nu paeh nu mandian, siap aing. Nu ngagali kuburan, aing siap. Ngimaman aing siap, protokol siap, ceramah siap, kakori-kori datang ke Parargat cak Haji Jaya mah siap bae. Pantang mundur santri mah. Aing geus di kebon, aing geus di mana mah aing salah beberapa ya. Ngalamun nya lagi. Nah iyalah santri. Jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf makin. Lain di Indonesia baik. Cuman ingat salapi kuari keur digempur di dunia. Sebab hiji-hijina pendidikan salaf, Islam ortodok, Islam torikoh, anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi, nu kuari di Palestina adalah salafi, di Suriah adalah salafi, di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Said Maliki salafi, nu kuari dilanjutkan ku putrana salafi, di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi. Begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten, terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten salafi. Maka lamun digempur santrina, digempur kiai jeung ustadna, bahaya cek Amerika, cilaka. Maka dipaksa Jokowi harus menang, lain lalagaan kurang tanpa aya ekstrim, serius nu nyaho orang-orang tertentu. Kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarek 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal Nusa Tengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah. Nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100% lain lalagaan untuk menggempur salafi. Ieu bakalna engke kok Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensiahkan dan mengwahabikan Banten terutama, khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah. Sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae, anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dia ternyata paling loba pondok salafi Banten. Cek ulah masalah nganilai meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya asal aya pondok oh ieu salafi, asal aya pondok oh ieu salafi, padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya katipu nyana ge. Tapi lain gitu Amerika teh sembarangan, lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi. Ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi.
jeung Syiah engke bakal karasa triliunan rupiah bakal kamari aya kiai dua memehna saminggu datang dari kiai di Jawa Timur jeung aya di sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana Kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seuri. Tenang cekul. Padahal hati ente. Tenang. Keur beuting eta saksina ieu saksi. Tenang cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang am? Enggak usah takut. Kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut ngeus sakitu. Geh, lah sabaraha persen. Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jatigintung kurang kumaha batur can boga sakola nyana geus boga sakola malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cileuk jadi NU. Cek ulah tenang Kiai bagaimana tenangnya di urang aya wali songo wali teu maot nu mentak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge teu nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan didinya aya kuburan An-Naqsabandi, Syihabuddin An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, Alauddin An-Naqsabandi kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam. Wargana Islam 100%, tapi nu salat hiji-hiji aja. Masjid hiji-hiji aja. Ketika liwat ke kuburan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ngan syukur kieu doa. Hormat nyekel ka dieu berangkat deh. Hormat nyekel ka dieu berangkat. Salat tah. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ke Imam Bukhari orang sholat didinya temen kula nanya sejarahna kunaon sampai nu sholat didinya baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu sholat tembak bahkan pondok pesantren di Brondong ditembak paraeh kabeh sampai ayeuna nu berani sholat didinya dibuka lebar-lebar ku ari besirik ziarah ka ditu nyana sangat senang tapi hiji cak nyana ulah sholat sejarah mah bacaan los baca Quran los duk sahayuna tapi sholat ulah kuna sebab masih keneh rawan tembakan bagi nu sholat. Masya Allah ketika dulu di Indonesia ya Allah duk sholat baik los di Indonesia mah ayo turun-turun sholat baik datang ka ieu na baratus masalah di Indonesia mah ieu keistimewaan Indonesia nu mantap kamari datang tamu orang Palestina nyana ka Indonesia ka imah kula kemudian ngobrol cak nyana Indonesia mah surga deuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi bulan ieu geus aya deui orang Palestina datang ka imah kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia mah deuk kumaha ge kula kunjungan ka Yordan hese salat di Yordan teu ngadenge azan di Yordan. Mesir rusak itu luar biasa disebut Mesir kuno Masya Allah kotor anu luar biasa teu ngadenge suara azan masjid dikunci lain waktu nama urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal temenang sedangkan kuburanana ya di juru masjidna dikunci ke dibuka zuhur saat eta kami datang jam 8 maksudna bari ziarah bari salat duha temenang cek nang ke bae zuhur karak dibuka masjid aya waktu-waktuna di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid bae pokona dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae ai salat mah tuh can puguh nya ge saruha nu jelas di masjid bebas. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah
jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus, terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian kaditu kuliah, diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab, nggak usah bingung, di urang aya wali sanga, wali tidak mati. Senajan kukumaha ge nyana nu bergerak. Urang lamun eueuh wali di Banten, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya atut ge meureun asup ka penjara jalain ku Haji Jamal lain. Ku wali Haji Jamal ge kamari diumrohkeun panjenengan. Ento cak nyana teh atau umroh sorangan. Itu sabodoh. Nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanar ketika dibongkar beleger kicep, maka nu wani dikubur kembali. Hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna. Doser geus sabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun, dilestarikeun. Iyalah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi. Bahkan kula pernah datangan ku salah sahiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi. Kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ka akhir hayat. Caca kula lain embung, kula ge hayang tabaruk tapi kemen takmid saminggu heula. Dalam seminggu kula memberi jawaban embung. Nyana kaget kurang teu bae pokona embung bae. Nyana keukeuh teu bae embung. Embung we geus pokona. Haji bari di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih. Ai geus embung kumaha tah? Abah Uji malah geus embung bae cenah mah. Jadi kula can memberi jawaban sebab salah satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan panitiaan haul kula ge termasuk di jero, tapi begitu aya kene almarhum ke dua poe ulah henteu kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua we. Nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae. Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara, kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di Jerona, Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Nyanalah nu ngabarengan salah sahijina ka Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna Kiai Jamal mah teh nyaho nama. Keur ngibing. Anu luar biasa di Surakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung puyeng ngadaprak aya di dinya Mandalawangi. Tah Ateng saha? Tuh babaturan bener geus. Tah iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan sekup internasional. Di Mesir dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi
sebab karangan-karangan telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaan anak baege sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung nu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih. Ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab deuk kawadahan kudu boga perusahaan deuk dikembalikan sebagian hartana. Syekh Nawawi nyiples selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran besi dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya nya nama teu dibere duit nya nama ku bupati ge lamun dibere leutik nya embung mun gede kaharak oke deh. Gusti Allah jauh abad jeung Syekh Nawawi boga undangan lah sekup internasional Kairo. Dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieu nya Yusuf Kadesya ieu jubah aing jubah mama pake kumaneh eta baju sia ku aing dipake engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi mun engke ditanya itu saha itu adalah Yusuf hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih ulah kitu amat kitu bae geus atuh engke kumaha mun kula teter ulah bingung hayu laksanakeun aya mama heueuh ge hate mah getar ya aing kumaha lalakona hari maneh sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna berangkat beting pada Isa kumpul di aula sekup internasional. Caritakeun mun ku bahasa urang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha bingungnya na geus sarua bae. Syekh Nawawi mah di pojok kieu. Atuh diceritakan nyambut biasa alhamdulillah ngerasa bunga malam ieu bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Syekh Nawawi seuri Pak. Bener gigian aja. Betul. Ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah, sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut. Kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam. Hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya kira. Hebat sekali lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron. Asli mah lain lalagaan. Ieu bisa dipertanggungjawabkeun lain lalagaan. Ulama boga sejarah ti mimiti hamil datang ka maut datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf
nyana nyaritakeun ti mimiti perjalanan nyana atuh moal mislep ya nyana keneh terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur, masanten ka Purwakarta, masanten ka Mekah, serangan Belanda dan lain sebagainya, berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 guru nyana 3 anu istimewa, nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui. Terus nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana ngarang terus sampai per detik ieu karangan nyana anu gitu dicetak iya gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakan tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional, sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah mi teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Ini dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dibuat di Munjid, iya hadiah nanti pernah diceritakan ku Syekh Nawawi, meureun dipikeun hadiah eta ka laut. Sebab berupa materinya na bungeun jasa nya maka bangsa materi kos kitu. Bangsa mutiara kos kitu teu hayangan jasa. Meureun eta teh jutaan rupiah. Teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masyaallah istimewa. Da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama, sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf, ai isuk engke urang pan ieu ramah tamah jeung para ulama, ngaran moal ganti ngaran ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf, kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha bae geus hayu bae. Datanglah Yusuf peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna. Cak Yusuf ya aing kurang jadi kos kieu. Dipeluk, diciuman, wah Nawawi, wah haju didiukeun lagi di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nya nangiceupan Yusuf. Teu kiai ku tawadu teh. Mun Ki Nurjaya awas ya hilik. Hilik, ieu mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ki awas singkir. Geus ieu mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi iya kopeahna kunyana tadi gilekeun kieu tah ka kieu dikitukeun saeutik imah oyak kabeh kaget ini bisa jadi oyak-oyakan kieu. Syekh Nawawi tenang bae di kieu makanya dilawang nya nama ayana poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae je cak ti ditu nu mana sih nu Nawawi yeuh tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah ka hareup lantaran lain lalagaan mah situasi kok jadi kos kieu ya disumpahlah Syekh Nawawi asli ngaranna saha nu sabenerna kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana ieu hadam anak tetunggu nama Yusuf maneh ka ditu nyingkir ya Nawawi kena di dieu ya tuh nasib aing kos kieu cek ka kieu Yusuf emang atuh hadam mah kudu kieu bae nadi kakanya hoan mah tuh geus uhna naonan jubah ya pake mama ya tidinya lah
kakaraknya nak nyaritakeun ramah tamah bari dahar, bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina, dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi. Nyana ditanya selanjutnya bakal kemana, saya akan kunjungan ke 17 negara. Etalah memeh ngarang Tafsir Munir. Nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Selesai ramah tamah pamit, isukna bebeja nyana kanu duaan, Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu, kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Nek naik naon? Ulah nanya ke naik naon? Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara. Maneh cicing di dieu. Ya lain gitu. Atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakira. Kitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau. Geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional, berikutnya kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari, tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan teu ngabejakeun nyana naik maung. Nyana ngabejakeun naik maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana dek maot. Cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nu nyahueun lalakon Syekh Nawawi tanara anu luar biasa. Kitulah Syekh Nawawi nu mantak nyana nyaritakeun sir mumkinan, jadilah seseorang nu mungkin. Teu hati kurang mata bahasa. Sapira mungkin, naon sih mungkin? Mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat. Urang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat, aya tingkatan hikmah. Ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat, urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika urang geus datang ka alam hakikat, urang pasti nyaritakeun alam kudrat. Ketika geus jadi di alam kudrat, jadilah seseorang anu mungkin nu sok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari urang mun nyaritakeun tentang kudrat moal kaharti, pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji kok hebat amat? Pasti urang nyaritakeun perjalanan ngaranna alam hikmah cek dina ilmu thariqah. Oh, atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena dianu bari puasa bae pan teh lain cara ente masantrena. Sok aju kitu tuh ya. Dongeng-dongeng bae urang sok aju ka aing. Alam hikmah ngaranna. Urang menyeritakeun ai si itu kunaon sih jadi kaya raya? Atuh pandagang bisnis nya nama ta eta teh ya ngaranna alam hikmah. Ai si itu kok bisa sugih gitu? Sia teh memang. Eta teh nya dagang, di samping dagang sok maling mentek sugih. Alam hikmah. Eta kan cerita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan. Ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Ai situ kunaon sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aja manfaat aing mah teu karti. Atuh Allah mah maha kawasa kajeun ku kumaha ge kawasa Allah mah. Sikut sia ku aing. Atuh aing nyaho kawasa mah goblok. Nyarita segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha.
teu bisa dibawa alam kudrot lantaran encan wayahna. Ketika nyaritakeun aya itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu, ya itu Allah mah kawasan nyugihkeun sasage goblok sia aing ge ngaji 3 jam blon nyawa aing ka kawasaan Allah atuh ieu perjalanan teu nyambung. Jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae, tapi ketika aya di alam kudrot jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna leng diberelah nyana asup ka alam hakikat. Di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang jihayang ayo gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu mah keur carita Ki Nurjaya bener ieu heulanan ieu sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung. Nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mungkinan jadilah anjing jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batina. Urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang nu ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang dideleukeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat nomor kedua mudah-mudahan dibere barokah nomor katilu mudah-mudahan urang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Samsudin, Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula kali pasir tah dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula abah kula berangkat ka tanah suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir na eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng berangkat tuh kadua kali buta geus teu ningali tapi ketika henteu ningali ngadenge nu maca Quran ngadenge nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara nah iyalah wiridan-wiridana aya catatanana wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu kaijazahan ti salah sahiji kiai nyana kaijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Kresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas yuk Tatang urang ngaji falak hayu pinter jasa otakna luar biasa kula ge eleh ngan kula antaran teu diamalkeun begitu kula nelepon ya hasil ru'yatan lah cenah ngilu bae ka pemerintah lain masalah ngilu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana oh man mantek ngitung mah poho deui tan nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh hitungan-hitungan falakna. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kami nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sejen bae atuh kitu keneh ka Ki Nurjaya lain sakali nu sejen bae kula mah hadir bae insyaallah milu wirid milu ngadengikeun jadi ditu nama oke cak Ki Nurjaya berarti pembohong ya jelema
Jadi itu na oke hai ka dieu teu oke. Nyada teu ngarieun oke cekna bahasa naon ba oke. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Muasik keneh loba maziah Syekh Nawawi. Wah luar biasa. Di antarana di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji. Nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun. Di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal wakanyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan jeung nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu kenehnya tah sakitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngabranikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teh kudu caritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kabelah ditu nama osok ngobrol jeung putra Buya Aceng aja Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana karah alamat dada di Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan aja Aceng kula jeung almarhum mengenang etalah alhamdulillah naon kitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina budaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saha nu pertama hijrah? Hiji Sidina Utsman bin Affan beserta istri putri Kangjeng Rasul nu ngaran Ruqayyah. Kedua Abu Salamah beserta istri Ummu Salamah. Katilu Abu Sabrah beserta istri Ummu Kulsum. Nomor keempat Amir bin Rubai'ah beserta istri Siti Laila. Nomor kelima Abu Huzaifah bin Za'mah beserta istri Sahlah. Di 10 tah 5 jeung pamajikan-pamajikanana. 11 Abdurrahman bin Auf, 12 Utsman bin Maz'un, 13 Mus'ab bin Umair, 14 Sahal bin Bayda, 15 Zubair ibnul Awam. Berangkat melalui pantai utara, didinya aya parahu, disewa parahu untuk menyeberang ke daerah negara Abyssinia. Langsung berangkat, salamet datang tadi itu, mohon ke kepala suku di negara Abyssinia untuk nyilih dan ditanya dan ditakonnya nyalametkeun lantaran ieu jelema gede kabeh. Sedangkan di negara Ethiopia di Abyssinia eta adalah keur meujeuhna serba ratrit kekurangan. Nyana cicing teh lain di kota sebab nyalametkeun agama rempan lamun cicing di kota. Cicing teh di tepi gunung. Sedangkan ieu kapan tokoh Mekah. Bayangkeun coba Sayyidina Utsman tokoh, Abu Salamah tokoh, Abu Sabroh Amir. Ieu bangsa tokoh-tokoh kabeh nu biasana hirup teh rada mewah di kota kuari cicing di hadapan gunung beserta keluarga. Bisa dibayangkeun kurang. Aduh, saya hirup tapi nyana nyalametkeun agama. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik deui. Tekuat lantaran suplean makanan. Di negara eta teu peduli terhadap eta ngan sakadar aman doang. Jeung can dibejakeun ka Raja Negusna bahwa aya serombongan tokoh-tokoh Mekah nyalametkeun. Cukup ditopangku di handap doang minta izin teh ngan caukeun datang ka camat doang mun kuari mah teu datang ka bupati-bupati acan. Cicinglah di hadapan gunung hanya 3 bulan lain tekuat nanaon makanan teu aya roti geus beak korma geus beak kacang geus beak meuli bebekalan ka kota rada jauh musyawarah cek Sidina Utsman jeung Abdurrahman bin Auf jeung Utsman bin Maz'un urang balik bae heula maksudna ke urang ka dieu deui urang neangan jelema nu loba abeh urang ngatur strategi ngeunahkeun jang paranti ka pasar aya jang paranti ngalacai aya nah urang utar atur yuk balik heula setelah 3 bulan
Ternyata begitu balik beki parah di kota Mekah teh pemboikotan tentang perekonomian. Lamun aya nu meulina mukmin ulah diladenan. Lamun ngaladenan pembeli mukmin dianiaya nu ngajualna. Datang ke kos kitu ieu lain ngalakon di Mekah teh emang kumaha? Lamun kanyawan perkobilah teh aya nu asup Islam laporan ka kepala suku. Sanggeus laporan ka kepala suku, saha pedagang di dinya di kobilah eta. Lamun aya nu meuli ka dinya ngaladenan, ieu nu disiksa, teu meunang dibere balanja asam. Ya Allah ya Rabbi. Otomatis mukminin menghindar atuh ieu mah. Sanajan campur baur ge balanja teu meunang, nanya teu bisa, nu aya penganiayaan, geus sabaraha nu korban. Geus pugu anu baranget mah beungeut geus loba jasa. Anu leungit dipikeun geus loba jasa. Nah ieu nyalametkeun di Syib ngaranna tah. Syib teh nu kuari daerah Syibul Amir. Syib Amir belah dinya eta tah daerah muslim. Mun urang kungsi ka Mekah mah tah Syibul Amir eta teh di dinya. Syib Amir, urang lembur mah nyebutna Syib Amir. Di mana berkat tempat Syib Amir? Geus teh nyawa kaler kidul bukan Syib Amir. Eta tempat mukminin baheula di dinya. Anu geus ka Mekah mah rada lemeng-lemeng di mana Syib Amir teh nyaho. Di dieu Maulid Nabi lewat lurus eta karena Syib Amir. Lamun belah dieu ieu palag tah. Di dieu pasar paranon kitu ngaranna pasar seng baheula mah ieu ka dieu naik ieu palag. Ieu palag Godim. Turun ka dieu seetik palag Jadid ngaranna. Mun lurus ka dieu Mispalah ngaranna tah. Mun naik ka ditu ka jurusan kerajaan Ziyad Sud ngaranna. Gitu. Sekali-kali ulin atuh ka ditu. Ya keur nyaritakeun Mekah we mana tempat Syekh Nawawi kanyahoan ku urang di mana baheula Syekh Nawawi ayana nyaho. Aya dina sejarahna. Ieu kuari Syibul Amir tadi dia tempat Kangjeng Nabi. Eta teh gunung leutik baheula. Kuari ge masih gunung kene kamari ieu mah masih gunung kene tahun 90 genep masih gunung. Tah begitu tahun 9 genep di papasan jadilah hotel-hotel di atas gunung atas bukit. Kuari masih rada bukit. Pan aya Mekah mah wadi. Baitullah mah wadi teh artina lembah terendah. Di luhur gunung di kahandap. Di gunung di kahandap gitu. Ieu Baitullah. Jadi lamun hujan teh cayeuna ka dinya banjir. Ieu gunung. Baitullah aya di handap. Takos kitu tah bayangan teh. Jadi dieu teu bisa ka dieu mukminin teh misah. Kanjeng Nabi encan aya instruksi perang di Mekah mah tetep cak Gusti Allah fasdak bima tu'mar wa a'rid 'anil jahil. Saat keur meunjeunah rid tugas Kanjeng Nabi malah kudu ngajaharkeun dakwah. Muhammad ulah sieun-sieun kuari tetap bejakeun katauhidan teh, bejakeun sampaikan karisalahan teh. Pangeran teh hiji nu ngadamel langit jeung bumi, sampaikan bahwa anjeun teh sebagai rasul Allah. Anjeun Nabi tetap nyampaikan di mana baik kuari nu tadina ti imah ka imah bebeundanganna hanya setik. Begitu Kanjeng Nabi pasta bima tumar luar biasa dukungan teh. Malah nu paling istimewa di tahun etalah jawara bolongkotan nu tadina menganiaya atina serangan Sayyidina Umar asup Islam. Kanjeng Nabi ngadoa Gusti ampun abdi ieu dakwah titah kenceng saha pendukungna Gusti ngan Gusti anu maha uninga. Allahumma a'izzal Islam Gusti bi umaro cak Kanjeng Nabi. Abdi nyuhunkeun keagungan Islam ku Umar. Sebab Umar teh jawara. Sayyidina Umar teh lain lalagaan nya nama lamun nampiling kelenger. Lamun nampiling jelema teh kelenger geus pokona mah cak bayangan Kanjeng Nabi lamun Sayyidina Umar ieu asup Islam mantep asana ieu. Geus pokona mah istimewa asana Islam. Kanjeng Nabi ngicelak bae ngadoa ka Gusti Allah. Hayang Sayyidina Umar keur bejeunanya teu nyaho kaler kitu. Mabok aya dinya. Judi aya dinya. Wah, leungeun lagi geus teu kecekal ku sorang. Leungeun ieu pepeuteyanana. Alah jawara di urang mah meureunna anu nya dipotong ke doang.
dipotongkeun ku Sayyidina Umar mah harenges jasa Sayyidina Umar. Kumis dage kumisna Sayyidina Umar mah ti dieu ka dieu. Dicaritakeun ku ahli tafsir ti dieu lempeng tadi belot ka dieu. Jadi kurang bisa dibayangkan pohara jasa Sayyidina Umar. Anu di pasar kemis anu dikitukeun teh Umaran teh mah. Gede. Liang irung teu kadel. Liang irung sakitu gede teh kada kumis Sayyidina Umar teh tadi lempeng gede di dieu ka dieu. Eta Sayyidina Umar eta. Ieu dicaritakeun dina tafsir. Di dieu godegan gadis sionggot datang ka dada ka dieu. Matana pureulek hideung, irungna gede. Kulitna hideung. Hideung teh lain hideung datang carang eta teh hideung Arab teh hideung. Carang seuri. Panas lain jawara sering seuri mah jore. Jawara tapi sering seuri hehe. Ya, teu ome budak atuh. Jawara teh. Anu liwat. Kenyawan di luar naon cenah teh. Itu kebayang kurang pohara jasa Sayyidina Umar dapat itu Masya Allah. Hiji kumisna gede mulintang, kedua jenggot sempong, katilu dedeg pangadeg jangkung luhur, nomor kaopat seragep hideung yang carang seuri Sayyidina Umar mah mun aya nu liwat cukup bae eta Umar asana eueuh. Lantaran Abu Jahal kan nu paling pakai kasihan teh Sayyidina Umar. Abu Jahal geus ngomong, aduh ulah be Umar atuh bisa teh. Aing lamun Umar atuh bisa, aduh. Aing ge kanyana mah rada geum. Permainan mah sarua jeung aing. Cuman jotosena. Begitu instruksi Kanjeng Nabi hijrah kedua berjumlah 82 ditambah jeung awewe 18 encan budak-budak marilu deui di antarana hijrah kedua ieu tokohna Ja'far bin Abi Thalib paman ku anjeun beserta istri Siti Asma bin Umais, nomor kedua Miqdad bin Aswad, nomor ketilu Abdullah bin Mas'ud, nomor keempat Ubaidillah bin Jahaz beserta istri Ummi Habibah, nomor kalimana ya sederetan orang-orang Yaman nu datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah asup Islam kabeneran dek rencanakeun hijrah ke Habsyah kedua ditilukeun ku Kangjeng Nabi. Orang-orang Yaman anyar asup Islam jung milu ka ditu salametkeun agama cek Kangjeng Nabi. Berangkatlah ka ditu salah sahiji dulur dari Sayyidina Umar ngilu. Dek mana sih? Masing-masing lain masing-masing dekat mana? Kieu bae ka kakak atunya kalan agama nenek moyang. Kula mah geus iman ieu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Geus urang masing-masing dicekto eta luhurna tampil cabut buak ger bae. Ngagoler dirinya diantepkeun ku Sayyidina Umar. Modar sia. Ngalawan ka aing. Korban hiji. Abinya na terus benta. Eueuh, Sayyidina Umar kira lompat. Lompat ka imah ngonci maneh. Isuk dek berangkat. Sayyidina Umar kadinya deui di deuleung aya teu atau budak. Eueuh cacag bae mun aya cacag siapa wae. Eueuh padahal direkam. Aman. Nyana bebeja. Kula dianiaya ku kakak barangnya kitu kula ieu moal kuat asana hirup dek milu bae lah hijrah tadi terus teu masalah berangkatlah hijrah nu tadi milu jeung ieu lah rombongan nu kedua tokoh-tokoh Mekah anu pilihan otakna anu tadina milu utar atur strategi negara ku ari nyilih Ja'far bin Abi Thalib tokoh Mekah anu sangat luar biasa otakna cerdas lantaran Injil teh nyana tawar perekonomian anak pesat jasa pusat kota Mekah teh dikuasai adalah ku Abu Thalib lain leutik-leutik Ja'far bin Abi Thalib teh lain leutik-leutik jelema tapi nyana menghindar sabodo geus urang mending nyalametkeun agama deui dua Miqdad
strategis Mekah teh urusan pertahanan Mekah teh ketika nyalana hiji jeung Abu Jahal jeung tokoh Quraisy Mikdad ieu paling jajaran depannya paling ditakuti ku musuh-musuh ketika aya huru-hara lantaran nyana adalah sebagai panglima Mikdad ge mengasingkan diri sarua bae. Nomor katilu Abdullah bin Mas'ud sebagai pengusaha terbesar saat eta. Abdullah bin Mas'ud teh mun aya nanaon jelema mohonna ka manehanana nyanalah anu ngembangkeun perekonomian di kota Mekah lantaran nyana nyalametkeun agama ditinggalkeun Mekah. Bayangkeun ku urang-urang kakarak boga beca bae ge wari geus teu bisa ninggalkeun imah-imah acan da ka mana mah aje ngaji ka Cilongok, ieu urang ngaji. Ah, ieu ngabeca ieu, riweuh ieu pelekna, bengkok ieu. Teu bisa nyalametkeun agama ku bengkok beca aja. Deuleu Abdullah bin Mas'ud. Ditinggalkeun onta, ditinggalkeun segala rupa perekonomian dunia menguasai, tinggalkeun. Kitu keneh Ubaidillah bin Jahaz, kitu keneh. Sederetan anu lain tokoh pertama berangkat hijrah kedua tak kakarak ieu meminta izin ka raja terketahui oleh raja bahwa ayat tokoh-tokoh Mekah anu hijrah teu bebeja nyalametkeun agama pajar teh hijrah teh deuk dagang bae geus bae teh nyahoan raja negus res Kangjeng Nabi terus dakwah leletikan jadi gede di Mekah teh. Sabara tahun eta di ditu hijrah teh 5 tahun lain saeutik-eutik tahun. 5 tahun PT di Abyssinia teh. Nah, Kanjeng Nabi instruksi hijrah. Kuari ka Madinah lantaran geus teu kuat jasa. Tahunan eta pan Sayyidina Umar asup Islam. Mulai rada buka dada Kanjeng Nabi. Asal ngomong Islam di tukang di saya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dipanggil ku Abu Jahal. Umar, lalakon ieu kunaon kok bisa jadi asup Islam ge? Cek Sayyidina Umar teh sakumaha ka nyaho kula ieu encan aya ayat-ayat anu dibacakeun haju ngareteg hate. Kula dibacakeun Taurat, dibacakeun Injil biasa-biasa bae, tapi begitu dibacakeun Quran, Masya Allah. Cek Sayyidina Umar ieu mah lain lalagaan. Kula dibacakeun Toha asana nyelesep kana hate. Dibacakeun deui surat Maryam nyelesep ka jero hate. Dibacakeun deui Yasin nyelesep mantakah kula mandegeun ka asup Islam bae ka jeung Umar. Tapi awas ya urang ulah perang. Tapi cek Sayyidina Umar. Waya perang bae. Antara eleh jeung menang pokona mah mun di dieu menang di dieu eleh. Mun dinya eleh di dieu menang. Pon kitu amat. Tidak Umar. Jawara mah kitu bae di mamana ge ngomongna. Kitu bae jawara mah. Mulai kadenge Sayyidina Umar asup Islam harus luar biasa. Tadina Sayyidina Umar teh langsung datang ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keur mejeuna jeung sahabat. Muhammad, ya Rasulullah, Umar datang ka ajeun eta. Sedengkeun ieu pang geus dikieu-kieu bae tah pedang. Jak sahabat teh ya Rasulullah menghindar bae umat antep beki datang beki deket datang di hareup kitu Kanjeng Nabi di dieu sahabat kabeh asana ieu mah geus di dieu kabeh Muhammad asan eta kunaon pedang je cak sahabat pedang raga datang gusruk bae ka hareup Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ku Kanjeng Nabi terus diangkat, dipeluk ku Kanjeng Nabi. Sahabat kabeh carari kabeh. Luar biasa. Lantaran tokoh lain letik-tik tokoh Sayyidina Umar mulai napas Islam rada gede. Luar biasa. Tah Kanjeng Nabi ditinggalkeun ku para sahabat lu tadi, tokoh-tokoh Mekah teh kuari aya deui kalang dada anu luar biasa ialah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mah Sayyidina Umar kuari nu kokoar mah Kanjeng Nabi nama saeutik kokoarna Sayyidina Umar nu gede. Asal aya naon mah cek Sayyidina Umar dakni ya Rasulullah. Tinggalkeun kula nu tanggung jawab. Beung. Geus kok kitu bae Sayyidina Umar Madinah Bukhari na ge dakni ya Rasulullah. Mun aya naon ngomong musyrikin dakni.
serahkeun kula maksudna dakni teh. Gas pukul mah. Beuheung. Kanjeng Nabi ge eta teh nu sibuk asal aya naon mana keula tenang mar tenang. Ulah kayu ge. Asal Kanjeng Nabi berangkat, Sayyidina Umar di dieu. Asal musyrikin rada kenceng bae, toel, dakni. Eta urang lamun kos kitu hirup resepnya. Jadi lamun aya jawara aju jadi kalang dada kiai, masyaallah. Atuh pan ieu mah jawara nangan teu ngegel doang. Sawareh tapi aya teh Sayyidina Umar lain lalagaan. Masyaallah dina Bukhari geus dijelaskeun, dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka abdi, tinggalkeun. Ku abdi geus tuan mah ka tukang. Mantak asal aya Kangjeng aya Sayyidina Umar musyrikin tungkul nih ya. Moal bisa. Mulai harus tepat ngaganggu teuing nah Kangjeng Nabi rada aya napas terus dakwah tapi penganiayaan anu luar biasa. Sayyidina Umar ge hampir teraniaya. Sayyidina Umar nu sakitu gagana geus dikakalakeun komo Kangjeng Nabi mah ku Abu Jahal dek dibunuhkan waktu di open barkeun ge saha anu menangkeun Muhammad hirup atau pae diberes 1000 onta. Eta teh kapan di Mekah memang hijrah tah. Mulai ku ari Kangjeng Nabi siap hijrah, gancang caritana hijrah lah ieu masih keneh nu kitu hijrah kadua masih di Abyssinia keneh. Nah ieu mah dek nyaritakeun lanjutan ayat anu kamari la tajudan asyaddan adawatan lil ladzina amanu yahud. Yakin anjeun Muhammad bakal manggihan ka pangbuang pangkawarahan musuh nu ngamusuhan ka jelema anu iman teh adalah Yahudi jeung musyrikin. Al yahuda wal ladzina asyraku wal manggih Muhammad pangbuang pangkawarana biadab Yahudi. Mantak ke Kangjeng Nabi sing ada Yahudi mah ma khalla yahudiyun bi muslimin illa hamma biqatli. Tepati duduaan Yahudi jeung Muslim kecuali di jero hatena boga maksud dek kabunuh bae di mana bae. Iraha bae di mana bae kitu bae Yahudi mah. Asal duduaan bae jeung mukminin jeung muslimin endek ngabunuh bae. Mantak moal eureun-eureun Yerusalem. Moal eureun-eureun Yahudi Bani Israel. Moal eureun-eureun dijajah lantaran Yahudi geus persekutuan jeung Nasrani Amerika. Moal eureun tah di awal geus dicaritakeun lantanan kitu walan tabdo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millata Yahudi. Antak cek Kanjeng Nabi mah qala Yahudiyun bi muslimin ila hamma biqatli. Tepati duduan Yahudi jeung muslimin kecuali nya nama dek nagara kebae. Tayyalah Kanjeng Nabi menghindar ka Madinah ngan aya ayat nu selanjutna wala tajidanna aqrabahum مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Yakin anjeun bakal mandihan Muhammad kana pangdeket-deketna manusia dedeh jeung nyaahna pangnyaah jeung pangdedeh-dedehna. Ka jelema anu iman sabalikna nu tadi mah manusia nu bangkawarana ku ari mah manusia nu pangdedeh-dedehna nyaeta jelema anu ngaromongna inna nasoro kami mah agamana nasoro nu ieu dalika nu mantaknya na boga kadeudeus boga kanya pohara jasa ka jelema mukminin bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sebab nasoro eta mah di antara maranehanana aya ulama-ulama ahli Injil, aya tukang-tukang ibadah, aya pendeta-pendeta jeung wa annahum la yastakbirun. Nasoro eta mah henteu takabur ku turunan, henteu agul ku payung butut. Nyana mah rendah diri, tawadu, muncek Allah bener-bener mencek Allah salah-salah. Henteu nyalahgunakeun ayat-ayat Injil. Mun dina Injil bakal datang Muhammad nyana keur ngarep-ngarep. Mun dina Injil dijelaskeun bakal aya Al-Qur'anul Karim nyana keur ngarep-ngarep. Ieulah nasoro ieu. Bakal kapan ngingke ku anjeun Muhammad.
Karena mantap Kangjeng Nabi begitu hijrah ke Madinah, sanggeus hijrah mulai aya perseteruan jeung Yahudi. Tidinya perang Badar Kangjeng Nabi, sanggeus perang Badar kucar kacir kapan musyrikin jeung Yahudi teh. Perang diawali ku perang Badar, sanggeus perang Badar selesai. Tokoh-tokoh Quraisy teh terbunuh, di antarana Abu Jahal terbunuh. Yang tokoh-tokoh nu lain, wah Islam, masya Allah luar biasa. Musyrikin Mekah, kuari kesulitan, tinggal ayah hiji deui. Ya, urang teh kuari tokoh urang 17 terbunuh ieu teh di Badar teh. Kuayana sakitu deui tokoh anu hijrah ka ditu urang bunuh kuari mah. Yo urang datang. Musyrikin Quraisy utus 2 tokoh. Nomor kahiji tokoh nu diutus eta adalah Amru ibnul As. Nomor kedua Abdullah bin Rubaiyah. Bihadaya ila Najasyi, dengan membawa hadiah-hadiah dipersembahkan kepada Raja Najasyi, ialah Raja Negus. Maksudnya liyaruddahum ilaihi, supaya mengembalikan raja tersebut ke jelema-jelema nu hijrah di Habsyah supaya kembali ke Mekah. Dibunuh ujana kabeh. Ialah rencana jujore jasa musyrikin langsung datang ke negara Habsyi. Sehingga langsung datang ke negara Habsyi nyana mawa hadiah anu luar biasa lobana maksudna supaya ditanggapi. Datang nyana ke negara Habsyi, langsung berhadapan dengan raja. Sebab cuma tokoh anu luar biasa. Sanggeusna datang ka ditu ka raja nyana bebeja, wahai Raja Habsyah, dengan segala hormat saya datang dari negeri Mekah untuk memberitahukan kejadian-kejadian yang unik luar biasa dan mengerikan, supaya anda tahu bahwa qad kharajna fina rajulun safahu quli Quraisy. Di Mekah aya hiji budak ngora, otakna tolol, otakna goblok, nu ngaran Muhammad. Nyana geus hijrah kuari ka Madinah. Sanggeus sakitu nyana ingin huru-hara terus selama di Mekah, diacak-acakan kota Mekah kuari teh. Agama urang diacak-acak ku nyana. Terus di Madinah nyana ingin kekuatan. Sanggeus sajeun kekuatan, kami perang Badar, kalah kami. Tokoh urang teh ku nyana geus dianggap sauyunan pan. Tokoh urang teh waduh halalancur. Perang eleh kurang teh. Kuayana sakitu dengan sangat nyana teh ngaku nabi akhir zaman ngaran Muhammad. Lain mah saeutik doang ye. Qad bahasa ilaika birahtin min ashabihi. Anjeunna 5 tahun ka tukang pernah ngutus utusan ka negeri anjeun ka dieu ka Habsyah untuk merusak negara ieu. Untuk merusak kaum di dieu. Kutuan raja coba di negara Habsyah ieu. Mungkin nyana geus dakwah geus acak-acakan buah agama di negara ieu. Kula datang ka dieu dengan segala hormat kepada tuan raja hanya untuk memberitahukan kekacauan-kekacauan di Mekah dan di Madinah dan kekacauan di negeri Anda sendiri. Dengan demikian saya mohon kepada tuan raja untuk mengembalikan orang-orang yang ngeli, yang hijrah ke negeri Anda supaya langsung ditandatangani. Pulang. Maksudnya mau apa? Akan saya bunuh satu persatu. Untuk membalas Badar. Deui sebab ieu mah lain deui perang teh. Halal hancur kieu geus ku kami bakalna diparehan kabeh. Cek raja keheula. Segala rupa permintaan anjeun ku kami geus kadenge, tapi kami can ngadenge langsung tinu hijrah ka dieu. Hatta nas'alahum, kami dek nanya heula coba ka dieu dek naon. Amaro bihim, marentah tuan raja supaya dihadirkan eta nu hijrah ka dieu. Coba ka dieu kabeh. Akhirna dihadirkeun. Tanya ku tuan raja. Nyan samemeh nanya tuan raja teh faqala lahum. Ngomong ye penggawa
Tuan Raja teh termasuk orang Mekah Amr bin As deleukeun coba geraknya na mun teu akur lah geus ulah loba omong maning usir bae. Ulah kitu cek Tuan Raja. Urang make tata cara jeung kasopanan. Coba hayang nahu. Ngabeng-breng raja utusan Mekah di dieu jeung para penggawa-penggawa menteri-menteri di dieu jeung para penggede gubernur bupati ditongton ieu teh lain lalagaan di istana kerajaan Najasyi di Abyssinia. Datanglah melalui pintu. Begitu datang kadinya ngabring kabehan make tahiyat anu rapih luar biasa. Sidakap kabehan sanjasa sidakap yastazinu auliyaullah. Cek manehanana mohon maaf kepada Tuan Raja dan segenap yang hadir di sini. Saya sebagai wali-wali Allah mohon maaf izin untuk masuk. Bahasana kos gitu tah. Kami adalah wali-wali Allah, mohon izin untuk diberi izin masuk. Cek eta nuduhan tuh ngomong wali Allah pantes sopan eta ka urang. Sopan eta kos kitu geus make tahiyat naon eta lalakon kos kitu. Geus mendingan ulah kebal balik ke bae hancur. Tenang. Ketua Raja izadulahum izinan dengan kumaha bae caranya na bertahiyat bertata krama silahkan. Asup eta kekal di pintu gerbang. Begitu asup marhaban bi auliyaillah cak Tuan Raja. Selamat datang, berbahagialah kepada wali-wali Allah. Cak utusan teh pan gila. Jeung dipake kahaya. Gitu ali. Ulah nyebut wali apa? Ih, naona. Setan gitu. Tenang. Falamma dakhalu alaihim salamu barang arasub kabehan urug salam. Assalamualaikum. Sopan luar biasa. Raja can ngajawab lantaran can Islam ngan tungkul doang. Tungkul tetep. Mulai di dia ayat sifaqal rahtu minal musyrikin ayyuhal malik. Ala nara anna sadaqna annahum lam yuhayyuka bitahiyatika allati tuhayyu biha. Lain taku lagi jarita bahwa sing hade lamun lain make tata krama nu biasa dipake tata krama ka Gusti ka Tuhan. Tanya teh pan teu sambarangan berarti jangan geus kalawan ka urang. Geus kieu mah lain sambarangan tamu nu kos kieu mah ulah dibere lembar mending usir bae. Sababnya anak geus make tata krama nyana sorangan teu make tata krama nagara urang jeung agama urang. Mending usir bae eta kaum kabeh gubernur menteri na ngaromong kitu kabeh. Ngan raja doang henteu. Utusan Mekah kitu, menteri-menteri na kabeh, penggawa-penggawa na kari itu kabeh. Geus ulah kebal-kebal mending usir bae mah bahaya ieu mah hileud. Gila dia mah bahaya. Tapi Tuan Raja tenang heula. Urang dengikeun heula kalem bae. Faqala lahum al-malik Tuan Raja ma mana'akum an tuhayyuni bi tahiyati. Kunaon anjeun teu make tata krama nu sok biasa dipake tata krama ka kuring. Make tata krama cara-cara urang dina Injil kunaon teu make kos kitu. Qalu cek rombongan Mekah nu hijrah ke inna hayyainaka bitahiyati ahlil jannah wa tahiyatil malaikat. Kami kuari geus berubah make tata cara penghormatan ahli surga jeung penghormatan malaikat. Wah, eta tegep jasa ngomong. Di hareupeun raja, disaksianku seluruh penggede tapi tegak ya eta. Atuh moal nyalametkeun agama kam kadi itu lamun henteu agama nu dibawa misina. Lamun urang mah kuliah peleng kos kitu teh. Ieu mah henteu. Kami geus berubah make tata krama geus lain make tata krama cara tata krama nu biasa. Kami make tata krama bi tahiyati ahli jannah wa tahiyatil malaikat. Cek kerajaan Najasyi ma yaqulu sahibukum fi Isa wa ummi. Coba. Salah seorang di antara anjeun maju ke hareup
dek ditanya heula-heulanan ulah waka nyaritakeun tahiyat ahli surga jeung tahiyat malaikat. Dek ditanya heula kumaha coba tentang sahib anjeun mengenai Isa jeung ibuna, coba tolong dijabarkeun saha eta Isa. Ja'far bin Abi Thalib maju ke hareup, cek Ja'far, Isa adalah huwa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatullah wa ruhum minhu alqaha ila Maryam al-Azra. Isa adalah bukan Tuhan. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan Isa adalah kalimatullah dan ruh minallah yang dilahirkan oleh Siti Maryam al-Azra, bukan Tuhan. Masya Allah. Eta dihareupeun Kristen eta. Anu dua teh utusan udah ngabunuh. Sikat habis. Tenang. Masya Allah. Pohara ku gagah-gagah tinggi Ja'far teh. Ke kerajaan Najasyi, coba tolong jelaskan tentang Maryam. Siapa eta Maryam? Ia annaha al-azra'ul batul. Maryam adalah seorang wanita perawan yang murni, yang bagus, yang berpangkat siddiqah. Dia adalah bukan istri dari Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang diangkat oleh Allah menjadi siddiqah, bukan siapa-siapa. Jawaban Anda begitu tepat, benar itu Ja'far bin Abi Thalib. Sangatnya gitu Raja Najasyi turun ke handap nyopot kayu. Copot kunyana kayu dikiekeun. Diacungkeun, dikiekeun eta kayu. Cek Raja Najasyi, ma zada sahibukum ala ma qala Isa qad hadha ud. Teleuwih nanaon Isa nu kumaneh dianggap pangeran-pangeran teangan sakadar seperti kayu ieu. Sarua bae Isa makhluk, kayu ieu ge makhluk. Jelema nu ngucapkeun di hareup nu bernama Ja'far bin Abi Thalib nyaritakeun tentang Isa dan Maryam persis sakumaha nu aya dina kitab Injil, teu leuwih teu kurang. Berarti bener ieu jelema. Kabeh sareng tuh. Kok raja kieu amat ieu. Waduh. Akhirnya pakarihal musyrikun, kabeh belu musyrikin karena ucapan Tuan Raja. Wa taghayyarat wujuhum, berubah kabeh borok hampir nyerang ka Tuan Raja. Tenang cek Tuan Raja. Urang teh kuari kieu sportif. Naon anu aya dina kitab Injil jelaskeun, bener cek Injil, bener berarti salah cek Injil salah. Dina Injil dijelaskan bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman anu ngaranna eta adalah Muhammad. Ja'far geus ngajelaskeun. Sifatan-sifatan Muhammad Ja'far geus ngajelaskeun. Tentang keberadaan Isa adalah Abdullah wa Ruhullah, Ja'far geus ngajelaskeun. Tentang Siti Maryam hanya seorang wanita perawan yang kemudian diberi oleh Allah siddiqah, kemudian punya anak yang bernama Isa. Dia menjelaskan, Injil menjelaskan seperti itu. Kenapa kamu mengada-ada? Sarung deui kami ngaranna raja. Kalem geuna. Sok memaksakan diri. Ulah sok memaksakan diri. Cek Tuan Raja Iqra'u, coba bacakan sababaraha ayat anu mengenai tentang keberadaan Muhammad. Ja'far bin Abi Thalib langsung ke hareup macakeun Al-Qur'an surat Maryam. Dibacakeun ku Ja'far, sanggeus dibacakeun ku Ja'far careuri kabehan, terutama Tuan Raja. Sebab di jerona aya bahasa kisisina wa ruhbaniyah. Sarua jeung ieu kebenaran dina ayat ieu nyaritakeun penjabaran pembacaan Ja'far bin Abi Thalib anu kamari dijelaskan bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Cek jeta raja teh ieu bener lain lalagaan. Sahabae anu nyalahgunakeun Injil sing hade ieu nu aslina mah kieu. Eta utusan nu teh Mekah teh, utusan teh Mekah geus dijebi be. Kandas ya. Muhammad ieu sihirna ku hebat-hebat teuing.
datangkan di negara batur ge haju percaya kieu teu beres ieu Muhammad ieu nyana Noel bae Tuan Raja karena situasi tidak mendukung situasi tidak kondusif naon eta kondusif aing teu nyaho pulang aja tidak beres tidak beres ya udah kamu pulang sana sampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa orang-orang yang hijrah ke Habsyah ke Abisinia saya sebagai rajanya tolong salamkan bahwa utusan ini adalah benar sekali dan Muhammad itu adalah betul-betul nabi akhir zaman. Ulah loba ngomong Tuan Raja. Ulah dikembangkan tah ngomong ke situ tah. Geus, sama tinggal. Hah, pae ya. Sial ceuk. Aing mau hadiah. Hadiah itu punya anak dicokot. Punya anak ke situ. Masya Allah. Akhirnya Raja Najasyi lantaran ayat utusan di Madinah supaya mengembalikan orang-orang yang hijrah ke negeri maka Raja Habsyah maca surat di Kangjeng Nabi dikumpulkan sebanyak orang yang tadi hijrah 82 laki-laki kemudian 18 wanita disertai dengan wanita budak-budak jeung rombongan-rombongan tiaman dibejakeun ku kitu naon ngaranna raja bahwa anda ini segeralah pulang ke Madinah dikawal dengan pengawalan yang ketat oleh pengawalan negeri kami sebanyak 80 dikawal ku 80 cek sakaloba 70 pengawalan dikawal mulai naik kapalna supaya salamet kabeh dikawal datanglah ke Madinah dengan pengawalan yang ketat diawali di kitu ngaranna dikawal ku 70 bala tentara datang salamkeun cak Raja Najasyi kula sebagai raja anu geus ngamankeun ieu umat Muhammad ka negeri kami alhamdulillah eueuh nanaon cuman aya nu maot satu ialah maot masalah sama maot biasa wungkul istri daripada Ummi Habibah suami daripada Ummi Habibah manehanana maot di Abisinia nah ialah cuman satu yang meninggal maka dengan demikian amankah di jalan diamankan ku 70 bala tentara sampailah ke Madinah diserahkan sampai ke Madinah salam di Tuan Raja Negus Habsyah dengan salam rendah hati beliau telah masuk Islam telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan saya supaya menyampaikan syahadatnya kurang lebihnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Kangjeng Nabi ngadua Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin dukungan anu luar biasa nah begitu datang kita sampaikan salam terus eta Kangjeng Nabi didinya macakeun surat Yasin nuzilat fi wafdin Najasyi al-qadimin alaihim min al-Habsyah qara'a alaihim surat Yasin Kangjeng Nabi macakeun caralik wahai utusan Raja Najasyi sebanyak 70 kali kala di dari kabeh ye anu mantes hijrah caralik kala di dia belah katuhu anu mantes hijrah Sayyidina Utsman Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib caralik di dia utusan-utusan Raja Najasyi anu mantes ngawal kali Kangjeng Nabi dihareup kupingkeunnya ku sadayana Kangjeng Nabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun terus datang kami cariri ilah ayat anu dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka utusan sampaikeun ayat eta ka ditunya engke di mana anjeun parulang
mentak wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum begitu ngadarenge eta utusan ti Raja Najasyi termasuk anu digambarkeun alladzina qalu inna nasara begitu ngadengekeun kana urayan surat Yasin ti Gusti Kangjeng Rasul tara ayunahum kadeuleu mata-matana teh tafidu minadami ngaberbai careri luar biasa sedih menang anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala beserta para kaum muslimin mukminin anu tarikh heula arasuk Islam nage ngadengekeun surat Yasin teh harita careri kabeh tafidu minadami mimma arafu minal haqqi lantaran nyahueun bahwa ieu teh bener si kandungan Al-Quranul Karim nu dicaritakeun dina kitab Injil teh adalah bener didengekeun ku manehanana nu bakal disampaikan ka Raja Najasyi kuluna nyana ngomong di hareupeun Kangjeng Nabi Rabbana atina he pangeran abdi sadaya bere abdi Gusti sodak nabi-nabi gawa kitabika nah bener ke Nabi sadaya ka kitab Gusti jeung ka Nabi Gusti jeung ka kitab Gusti faktum nama asyahidin Gusti abdi mohon dicatat dibarengkeun jeung jelema-jelema anu nyaksian anu ngabalalanerkeun kana Kangjeng Nabi jeung kana kitab Quran wa qalu jeung ngaromongan cenah dina ngajawaban jelema-jelema anu nyengsirikeun kana Islam saat eta rombongan negara Najasyi arasuk Islam tadi dipantau ku Yahudi dipantau ku musikin Mekah ai praktek sugan teh ama pemantauan eta teh bakal ngangeunahkeun lantaran dianggapna ku Yahudi teh bakal ngadukung agama Yahudi jeung agama Nasrani tapi ternyata orenganan mawa misi asup Islam atuh dijejele atuh disenserikeun atuh dianiaya hampir kena penganiayaan di bait Yahudi cek manehanana kulawan tarol teuing anjeun ti nagara besinia nu sakitu jauhna ka dieu sugan teh mangan seukur endek naon kitu ngaping doang tapi ternyata orang anjeun teh ngalepaskeun agama nenek moyang anjeun ku boloon teuing ku tolol teuing ku goblok teuing atuh kunaon mimilu ka agama anu anyar tolol dijawab ku manehanana malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq malana wa qalu cek maranehanana malana naon atuh ka kami kabehan la nu'minu make jeung teu ngimankeun ka Allah jeung ka Al-Qur'an anu diturunkeun ku Gusti Allah da bener Al-Qur'an tegese Qur'an ailamani lana minal imani mau jadi mubtadi nu ngahalangan ka kami kudu teu iman mah lantaran ayat tanda-tanda kebenaranana Muhammad kebenaran Al-Qur'anul Karim wa naqmau ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumil sholihin harapan kami eueuh deui iwalti pangeran kami Gusti Allah teh ngasupkeun ka sorga babarengan jeung jelema nu soleh kabeh pan urang cicing nyekelan agama Injil nyekelan agama Nasrani nyekelan kitab Injil teh pan urang ge hayang ka sorga sedengkeun dina kitab Injil geus dijelaskeun bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad kitabna kitab suci Al-Qur'an lamun bener-bener urang nyekelan kitab Injil hayang ka sorga wani kudu pindah agama ku ari ka agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah atuh hayang ka sorga make teu daek pindah harapan kami eueuh deui wa naqmau kami ngaharepkeun ayyudkhilana rabbuna Allah pangeran kami ngasupkeun ma'al qaumis sholihin ngasupkeun ka sorga babarengan jeung mukminin dijawab ku Gusti Allah فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ cek Gusti Allah فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ maka ngaganjar Gusti Allah mere pahala Gusti Allah ka jelema-jelema eta bima qalu ku ucapan manehanana
dibere jannatin tajri min tahtihal anhar, yakin dibere surga nu surga teh geus digambarkeun ku indah-indahna tajri min tahtihal anhar. Teu gersang surga mah di sisi digigir di luhur di handap cai curcor ka mana-kamana eta kakara gambaran caina doang sebab tina cai bakal segala rupa jadi indah. Geus cukup bae heula ngagambarkeun keindahan surga tajri min tahtihal anhar. Bari di ditu teh di alam surga teh lain satahun 2 tahun 100 200 tahun orengan nu khalidina fiha seneng di surga nawazalika eta surga teh jazaul muhsinin babales saja lemah anu nyieun kahadian kabeh iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Baliknya ke negeri Najasyi disampaikeunlah surat Yasin jeung berbagai pesan ti Kangjeng Nabi. Balik mantap bae Raja Najasyi maca 2 kalimat syahadat deui ngageleger di nagarana terketahui oleh seluruh negara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kacau walau negara di mana-mana. Mentak begitu Raja Najasyi maut, Kangjeng Nabi salat gaib di Madinah. Shalli ala mayyiti negus an-Najasyi al-gaib. Allahu akbar. Ayana salat gaib teh dimimitian ku Kangjeng Nabi nyolateun Raja Najasyi. Masya Allah. Kumaha jelema nu kalalafir? Walladzina kafaru ari jelema nu kalalafir mah nu nyekelan Taurat keukeuh nu nyekelan Injil keukeuh. Agamana terus-terusan Kristen bari tahrif Kristen nawat kazabu bi ayatina jeung ngabohongkeun ka kitab-kitab kurang ka ayat-ayat kurang ka ayat-ayat Allah. Ka ayat-ayat Allah anu agung yakni Al-Qur'anul Karim tah jelema nu kalafir kitu mah ulaika ashabul jahim. Yahudi, Nasrani, Katolik, Protestan. Nu ayeuna eta adalah ulah sahabat kadiana deui, ulah mang deui. Ulaika ashabul jahim bakal ngerebek, dikulub, dipanggang, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Sakieu urang dibere sehat alhamdulillahirabbil alamin, dibere jagjag, dibere ngeunah dahar, ngeunah nginum ala kadar kendaraan keur bogana alhamdulillah, keur teu bogana urang bisa nyewa lah. Jadi dunia masa kedeng ieu tapi di akhirat tadi geus dijanjikeun ku Gusti Allah jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan urang kabehan waya di dieu khususna umumna mukminin mukminat sadunya mudah-mudahan dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditegerkeun iman Islam mukminin mukminat sehingga henteu kagoyahkeun ku badai-badai naon bae nu datang, sehingga urang kabehan disalametkeun di dunia wal akhirah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.